Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. La ya'domu adzanbu indaka azamatan tasudduka an husnidun billahi ta'ala. Kaca 42-nya. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dan bahu. Ya Allah. La ya'dhamu ora dadi gede, ora dadi agung opo adan budosa indaka ing dalem mungguh sira adomatan kelawan sifat gede tasudduka kang ngalingi adomah ing sira min husnidzoni saking husnudon billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Fa inna man mangkasatuhune utawi uwong iku aropa weruh man rabbahu ing pangerane man istasghara mangka milang-milang cilik man bijan bikaromihi ing dalem arah-arah mulyane robbahu dan bahu ing dosane man. Ya Allah. La ya'dhamud danbu ing daka. Allah nyiptakeun taat, Allah oge nyiptakeun maksiat. Ya, taat sareng maksiat eta padamelan Allah, didamel ku Allah, diciptakeun ku Allah. Ya Allah, sadayana anu ku Allah diciptakeun, anu ku Allah ditibakeun ka urang, itu sadayana alat pikeun urang wauh ka Allah. Itu modal ti Allah. Ya, modal ti Allah supaya urang wauh ka Allah. Modal ti Allah supaya urang balik ka Allah. Termasuk dosana. Ya. Termasuk dosa. Taat diciptakan ku Allah itu alat keur urang balik ka Allah. Maksiat oge diciptakan ku Allah alat keur urang balik ka Allah. Ya. Ya Allah. Ayat urang ngacrok kelah kana halaman 43 ya. Ya Allah. Walladzi dina tengah hati darinya. Ya Allah. Jajaran kasabari hiji teh. 10 salapan. Tak wafham qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aya dawuhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi laulam tadnibu la dahaballahu bikum wala jaa biqaumin yadnibun fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum. Ya. Aya dawuhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi dat anu diri kaula aya dina kakawasaanana. Ya. Demi dat anu diri kaula aya dina kakawasaanana. Laulam tadnibu,
lamun aranjeun kabeh teu migawe dosa. Ya Allah ya. Jadi dosa itu luar biasanya ya, rahasia luar biasa. Ya. Jadi Allah nyiptakeun nanaon kabeh manfaat. Ya. Sadaya nu diciptakeun ku Allah manfaat. Moal aya nu teu manfaat. Lamun urang paham syaratna. Lamun urang bener menyikapinya, ya kalebetkeun dosa. Ya. Kalebetkeun dosa. Tu laulam tadnibu, lamun aranjeun kabeh teu migawe dosa. Ya Allah, la dahaballahu bikum. Pasti Allah ngaleungitkeun aranjeun kabeh. Ya. Lamun urang teu migawe dosa, pasti urang teu dileungitkeun ku Allah. Ya. Dileungitkeun ku Allah, dimaotkeun ku Allah. Lamun jelema ieu saalam dunia, ya, saalam dunia ieu nu migawe dosa. Maka nu saalam dunia ieu bakal ku Allah bakal dimaotkeun kabehanana. Ya Allah. Ya. Terus kumaha? Wala jaa biqaumin yadnibun. Nah, geus dieuweuhkeun dimaotkeun kabehan tanu teu dosa teh. Terus Allah ngadatangkeun kaum anu migawe dosa. Diganti ku Allah ku jelema anu migawe dosa. Ya Allah, Isra Rasul ya, Isra Rasul. Ya. Lamun jelema kabeh teu migawe dosa. Pasti kabeh jelema eta ku Allah dileungitkeun diganti ku jelema anu mari gawe dosa. Allah ya. Nah, fayastaghfirunallaha ta'ala. Terus eta jelema anu migawe dosa minta hampura ka Allah. Fayaghfiru lahum, terus Allah ngahampura ka eta jelema anu migawe dosa. Ye, naon masan ye? Hik rahasiana. Lamun jelema teu migawe dosa, kabeh teu migawe dosa. Engke jadi eueuh magfirah Allah. Ya. Sedangkan di antawis sifat Allah teh magfirah, ngampura. Engke bakal nganapikeun, bakal ngeuweuhkeun kana magfirahna Allah. Sedangkan mesti aya magfirahna Allah teh. Sedangkan mesti aya pangampurana Allah teh. Lamun jelema kabeh teu migawe dosa, magfirah Allah na moal dohir, pangampura Allah moal dohir. Sedangkan eta mesti kudu dohir. Tuh, ya Allah nya. Aya hikmah, nah itu Surya Sidiknya, Surya Sidik. Tukang maksiat preman itu paku bumi ya. Paku bumi. Allah. Oke, doa Allah ta, syafaati li ahlil kabair min ummati. Tur Kangjeng Rasul syafaat kaula teh pikeun golongan jelema anu tukang migawe dosa gede ti umat kaula. Syafaat kaula pikeun jelema anu migawe dosa gede ti antara umat kaula. Jadi engke eueuh syafaat Kangjeng Rasul. Lamun jelema teu migawe dosa, eueuh syafaat Kangjeng Rasul, jadi nganapikeun kana syafaat Kangjeng Rasul. Allah. Takdir urang kumaha? Lain berarti urang kudu migawe dosa, awas. Awas pahamanana ye pahamna awas. Lain berarti urang kudu maksiat. Ya? Lain berarti urang kudu maksiat, lain berarti orang kudu migawe dosa lain. Ya. Tapi ya, lamun tiama dosa eta tumiba ka urang, eta dosa ulah matak ngajadikeun urang putus asa ka Allah. Ya. Ya, awasnya. Sanes hartosna tina penjelasan bieu hadis Kangjeng Rasul bieu lain berarti urang kudu migawe dosa, awas lain. Lain berarti urang kudu hirup sangeunahna lain. Ya.
Tapi hartosna ya. Lamun teh mah urang ke migawe dosa, pernah migawe dosa, urang ulah sampai putus asa karena rahmatna Allah. Ulah sampai putus asa karena magfirahna Allah, pangampurana Allah. Dosa sakumaha gedena ya. Lamun teh mah aya jelema dosana minuhan langit bumi katut eusina. Ya. Lamun teh mah aya jelema dosana minuhan langit bumi katut eusina. Ku gede-gedena dosa manehanana. Moal ngaleuwihan kana gedena rahmat Allah. Moal ngaleuwihan kana gedena magfirah Allah. Moal aya sataikukeun acan dibandingkeun jeung rahmat Allah mah. Ya. Sok saja sagede awas aya dosa jelema nya minuhan alam dunia ieu minuhan langit katut bumi nya minuhan langit bumi katut eusina. Pinuh ku dosa jelema eta. Dibandingkeun jeung rahmatna Allah, dibandingkeun jeung magfirahna Allah, eueuhna naonan. Eueuhna naon. Moal sataikukeun acan kana roh dibandingkeun jeung rahmat Allah. Moal sataikukeun acan dibandingkeun jeung magfirah Allah. Ya, orang pula putus asa lamun teh urang pernah migawe dosa. Ya, hiji eta. Kaduana, nah, ketika orang migawe ketika orang ningali batur migawe dosa kade kudu bijak. Ulah amak teu puguh Mang Rahmat. Ya. Awas ulah amak teu puguh. Awas. Ya. Justru ya, bagus nama. Orang kudu leuwihnya ka jelema tukang maksiat daripada ka jelema tukang taat. Wali mah kitu wali mah. Jurus walinya. Lamun bisa mah gitu. Urang kudu leuwihnya ka jelema tukang doraka daripada jelema tukang ibadah. Ya salah dohirna tukang ibadah mah geus puguh lah. Alus. Ya. Teu kudu ditulungan deui ku urang. Ya. Tapi jelema tukang maksiat, tukang doraka, itu perlu dipikanya ku urang. Pikanya ku urang supaya daek balik ke Allah. Ya, supaya daek tobat, daek balik ke Allah. Lamun ku urang digalakan. Jadi nambahan dosa anak orang dibunuh meureun. Aya jelema tukang ngabunuh, urang digalakan. Malik ngabunuh teh ka urang. Nah, mah dosa keur manehanana. Allah Rabbi Karim. Ya. Itu rahasiana teh gimana gitu. Jadi orang ulah galak teuing. Galak. Ya, galakna syukur dohirna wungkul ulah nepi kana hate awas. Itu. Ya ketika orang berhadapan jeung jelema-jelema ahli maksiat, namun teh rek galakna cukupna dohirna wungkul ulah nepi kana hate. Asyidda'u 'alal kufarnya ruhama'u Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah walladzina ma'ahu jelema-jelema anu sasarengan sareng kanjeng Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar baranget garalak ka jalma-jalma kafir ruhama'u bainahum nyaah silih pikanya jeung papadana. Ngan amakna ya, amakna sahabat Kanjeng Rasul itu selalu dipeper ku Kanjeng Rasul. Ketika amak kayak hade, ulah make nafsu. Ya. Urang lamun amak kana kajalma kafir ulah make nafsu. Amak kajalma maksiat ulah make nafsu, bisa mah kira-kira amak teu make nafsu. Hah? Kudu bisanya. Amek tapi teu make nafsu.
Itu kudu bisa. Allah ya. Al-bugdu lillah. Nah, amak karena Allah. Nah, itu amak teu make nafsu. Amakna karena Allah. Jadi dohirna amak tapi hati teh amak. Aduh, rasanya. Nah, itu mah kudu lamun teu diajar ilmu yakin, ilmu batin, teu diajar dikir, itu hesenya. Hese. Amak tapi teu make nafsu. Kan kieu ye. Ya sorry. Kayak pun di antara naon? Kewajiban orang itu kudu ridho. Ya. Yeah. Kewajiban orang itu kudu ridho. Ya. Yeah. Kudu ridho ke Allah, ridho karena pagawean Allah. Ya. Yeah. Kudu ridho ke Allah, ridho karena padamelan Allah, ridho karena skenario Allah. Kudu ridho kumaha ge. Ya. Kudu seneng, kudu narima bari jeung seneng ridho teh. Kudu ditarima bari jeung seneng. Allah nibakeun ka urang boga duit, tarima bari jeung seneng. Allah nibakeun ka urang teu boga duit, tarima bari jeung seneng. Itu ridho. Allah nibakeun ka urang sehat, tarima bari jeung seneng. Allah nibakeun ka urang gering oge, tarima bari jeung seneng. Allah mere nikmat, tarima bari jeung seneng. Allah mere musibat oge, tarima bari jeung seneng. Tah kewajiban gitu ridho eta. Termasuk ya. Urang kudu bisa ridho ketika Allah nyiptakeun jelema tukang doraka. Ya. Ayo awas ya. Ya ayat pan di antara ciptaan Allah, di antara padamelan Allah itu Allah nyiptakeun atana pingadamel jelema tukang doraka. Termasuk Allah nyiptakeun Israel anu ngabunuh Palestina. Tama Asep ulah amak ting Asep ka Israel teh. Asep itu tuh, Asep. Jadi itu tuh mana? Narogong. Ya? Ulama teuing kudu ridho. Urang kudu ridho Allah nyiptakeun jelema tukang maksiat. Urang kudu ridho Allah nyiptakeun Israel anu ngabombardir Palestina. Allah ya hese eta. Kumaha coba? Lagi terkadang amuk ke Israel teh. Allah. Ya. Kedah dipilah. Jadi supaya kayak bijak orang menghadapi jelema tukang maksiat. Karena pada melan Allah na orang kudu ridho. Ya. Karena pada melan Allah na orang kudu ridho. Termasuk pada melan Allah, ngadamel Allah jelema tukang doraka. Jelema tukang munkar. Termasuk pada melan Allah, Allah ngadamel Israel anu ngabombardir Palestina. Nah. Tapi karena maksiat nama tong ridho. Ya? Karena maksiat nama tong ridho. Karena Israel ngabombardir Palestina nama entong ridho kudu amak. Aduh, tah kumaha nya carana tah. So. Ya. Karena maksiatna urang ulah ridho, karena pada melan Allah nyiptakeun maksiatna kudu ridho. Karena kasih Israel nama urang ulah ridho, karena pada melan Allah nyiptakeun Israel kudu ridho. Nah, sok praktekeun nya. Teu praktekeun na hate,
Lamun urang ieu ya, tamat teh perlu dikir. Lamun teu katingali pada melan Allahna nyiptakeun maksiat, pada melan Allahna nyiptakeun Israel ngabombardir Palestina, pasti amakna berlebihan. Pasti amakna berlebihan. Urang pedah sok ka masjid ningali batur tara ka masjid amok greget amokna. Tapi lamun katingali bahwa batur ka masjid teh pada melan Allah, urang teh moal amak. Lamun dina amak lagi moal amak teuing paling seuri itu. Ya. Paling seuri. Lucunya Allah teh. Warna-warni ciptaan Allah. Gitu rupa-rupa warnanya. Di siga balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa. Ya gitu indah. Namun kata ciptaan Allah nama. Kalau mau kata pada benar Allah nama. Mereka Israel. Ya. Aya nu ngadukung toh-tohan. Ke Palestina. Ya. Kontrak pro-proan ke Israel. Kontrak. Namun dari saya pro-proan. Kontrak bebeakan ke Israel. Ngewa. Ke Israel. Aya nu ngadukung Israel eta. Mada si eta teh si awewe nubu kena eta teh. Saya teh. Terang tuh? Tadi tinggal di beritanya. Ningali eta ningali YouTube-na eta hiburan unggul. Sani anu eta teh anu penggiat ieu teh pro Israel teh. Nu rambutna sakieutan istri nih. Apa teh? Anu teh. Lan? Monika naon we? Ta si Monika eta. Ya. Lain Agnes Monica lain sama Agnes Monica mah atau artis letik nama. Si Monica eta teh. Kan lucu eta sok tinggal. Ya? Itu indah. Aya jelema nu anti Israel, aya nu jelema penuh pro Israel. Pan indah itu. Ya? Indah ciptaan Allah. Oh. Allah, ya. Allah. Nah, saya tanya, orang kudu ridho Allah nyiptakeun Israel anu ngabombardir Palestina. Kudu ridho awas karena pada melan Allah nyiptakeun Israel anu ngabombardir Palestina. Tapi orang ulah ridho karena pagawean si Israel anu ngabombardir Palestina. Karena pagawean si Israel mah ulah ridho. Karena pagawean Allah na kudu ridho. Talamun katingali dua hal eta moal berlebihan orang menyikapi tragedi Israel. Moal berlebihan. Lamun teu katingali pagawean Allah na orang berlebihan. Kurang-kurang jadi orang jadi kufur ke Allah na kurang-kurang. Awas naudzubillah. Ya. Tekos dia lalakon di dia itu nya. Tak tinggal di dia itu. Ayah lalakon di dia tinggal. Ya sahur. Ja'a rajulun ilal Ustad Abil Hasan qadasallahu sirrah al-ajiz. Ayah sumping hiji lalaki ka Imam Syadili. Ya, ka Imam Syadili. Terus eta lalaki teh nyarios, ya sayyidi kana al-bariha bijiwarina man minal munkarat kaitu kaita wa doharo min dalikar rajul istighrabu ayyakuna hada. Pangarsa tadi tatangga abdi aya jelema aya non di tatangga abdi di lemur abdi misalnya di lemur abdi di tatangga abdi aya loba pagawean munkar. Loba pagawean wah nu judi nu mabok nu jina misalkan ya. Loba munkarat ya. Anu. Nah. Laporan ye, ida laki laporan ka Imam Syadiri. Pangarsa di lemur abdi loba jelema nu tukang maksiat.
loba pagawean maksiat, pagawean munkar. Wa dhahara min dalikar rajul istighrabu ayyakuna hada. Dohir katingali ku Imam Syadili ti eta lalaki teh hoream bahwa di lemurna bersih tina hoream bahwa di lemurna loba masih hoream Allahnya iya hal anu ya Allah urang pernah sebenarnya ya Allah ieu salah keneh ya hirup ya. Jadi ya Allah ya. Jadi dohir tatina beungeutna eta lalaki, katingali tina beungeutna eta lalaki, tina sikapna eta lalaki, manehanana hoream di lemburna aya maksiat. Faqala ya hada, terus Imam Syadili nyarios ka eta lalaki. Ya hada ka annaka turidu alla yusallahu taala. Hei. Yang namun anjeun kitu seolah-olah anjeun hoream Allah ya hoream aya jelema anu doraka ka Allah. Lamun anjeun bersikap seperti kitu berarti anjeun seolah-olah hoream mung aya jelema anu doraka ka Allah. Sedangkan eta teh hal eta teh mistik kudu aya. Nah, ya Allahnya, iya banser kalau mula. Masa kerja kan banser kudu iya masa pahari. Ini supaya bijak, orang supaya bijaknya. Ini supaya bijak. Ya. Biasa FPI tunggal akting, saya FPI. Ya. Ya Allah. Ya. Ini supaya bijak ya. Lamun anjeun kitu berarti anjeun seolah-olah hoream aya jelema anu doraka ka Allah. Nah, ya. Tuh nya bi mamlakatihi dina kerajaan Allah ieu di alam dunia ieu. Wa man ahabba alla yusallahu ta'ala fi mamlakatihi faqad ahabba alla tadhara magfiratuhu. Ya Allah, wa alla takuna syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu resep anu hayang di dunia ieu eueuh jalma anu doraka ka Allah. Ya, sing saha jalma anu boga kahayang, anu boga karesep di dunia ieu eueuh jelema anu doraka ka Allah. Hayang nanti jelema teh kabeh bager. Ya. Hayang nanti jelema teh kabeh bager, hayang nanti jelema teh kabeh taat ka Allah. Ta faqad ahabba alla tadhara magfiratahu. Maka eta jalma berarti mika seneng kana teu dohirna pangampura Allah. Kana teu dohirna syafaat Rasulullah. Allah. Sedangkan misti magfirah Allah pangampura Allah teh kudu dohir. Syafaat Rasulullah teh kudu dohir. Bisa dohirna magfirah Allah, bisa dohirna syafaat Rasulullah lamun ai jalma tukang doraka. Tah itu jalma tukang taat moal teu butuhkeun kana magfirah Allah. Magfirah Allah tapi pikeun jalma tukang doraka. Sahabat Kangjeng Rasul ge pikeun jalma tukang doraka. Tama kasing saha jalma anu hayang anu resep di dunia ieu eueuh nu doraka berarti sarua jeung mahena boga kahayang ulah dohir pangampurana Allah, ulah dohir syafaatna Rasulullah. Allah Rabbi Karim. Ya kerennya. Allah. Ya. Keren ya. You know. Ya. Jadi orang tong berlebihan. Jadi menyikapi sesuatu itu ulah berlebihan, ulah tafrid, ulah berlebihan. Nah.
Ulah melehoy dia, ulah iprot, ulah melehoy. Ada kena ku Allah iya, entah. Tapi kudu tengah-tengah. Tadi ya, ningali pada melan Allah na orang kudu ridho, kudu ditarima bari jeung seneng. Tapi ningali maksiat mah orang kudu amak. Ngan amakna bari kudu tingali naon pagawean Allah nah. Jadi amakna ge moal lebih. Ya. Itu. Allah. Tuh. Tuh la ya'dhamud danbu indaka aldhamatan tasudduka an husnidon billahi ta'ala. Kade anjeun ulah-ulah milang gede kana dosa. Ya. Henteu bakal naon henteu jadi gede dosa. Ya, ulah jadi gede dosa. Indaka aldhamatan tasudduka an husnidon billah. Ya. Ulah milang-milang gede kana dosa. Anu eta dosa ya naon ngarasa gede dosa eta jadi gede na dosa eta ngahalangan husnudon ka Allah ya. Ngahalangan alus sangka ka Allah kade ulah nganggap dosa gede anu ngajadikeun ngarasa dosa gede eta ngahalangan urang husnudon ka Allah, alus sangka urang ka Allah. Ya. Ade ulah jadi urang jadi suudon bawa-bawa ieu. Teu dihampura. Ya. Bawa-bawa moal dihampura. Wah, si eta dosa lagi moal dihampura ku Allah. Wah, kamu bahasa kitu. Ya Allah. Kali urang sakadang kitunya, ku sabab kesel na kasih jalan tadi ku sabab teu tingali apalna Allah, pagawean Allah na teu katingali. Langsung ponis moal dihampura moal dosa lagi ku Allah. Si eta moal dihampura dosa lagi. Awas ya. Sakumaha gede tadi dosa, ya. Tadi teh awas nu awal. Sakumaha gede na dosa, minuhan langit bumi katut eusina dosa teh. Itu mau dibandingkeun jeung magfirah Allah, pangampura Allah eueuhnana naonan. Dibandingkeun jeung rahmatna Allah eueuhna naonan. Awas ya. Eueuhna naonan. Nah. Awas ya, matak urang ulah nganggap gede dosa anu jadi sabab urang husnudon eueuhna husnudon ka Allah. Ulah nganggap gede dosa anu jadi sabab eueuhna husnudon ka Allah. Anu jadi sabab orang suudon goreng sangka ka Allah. Nah, ya. Boh dosa anu aya di urang, ketika ningali dosa urang atawi dosa anu aya di batu. Ya. Kewajiban orang itu ya tinggal istighfar. Jadi menyikapi dosa itu naon? Istighfar tobat. Jadi tong di dramatisir. Awas menyikapi dosa, boh dosa urang atawa dosa batur tong di dramatisir, tong digede-gedekeun. Nah, orang sadar bahwa orang boga dosa, tinggal istighfar orang ka Allah, minta hampura ka Allah, taubat ka Allah. Batur katingali ke orang boga dosa, pangmentakeun hampura ke orang ka Allah. Itu. Ketika orang ngarasa boga dosa, ngarasa loba dosa, tinggal istighfar minta hampura ke Allah, taubat ke Allah. Urang ningali batur boga dosa, loba dosa, pangpentakeun hampura ku urang ka Allah. Naon hesena? Nu hesena itu menimbulkan kesadaran na hati urang na, tah kudu diprosesna. Ya. Allah, gitu nya. Jadi ketika urang ngarasa boga dosa, ngarasa loba dosa, tinggal istighfar minta hampura ka Allah, tobat ka Allah, balik ka Allah. Ketika orang ningali apal batur boga dosa atau loba dosa, pangmentakeun hampura ke urang ka Allah. Itu. Urang pamajikan ya boga salah ka urang. Naon hesena minta hampura ke urang ka Allah. Itu. Ya. Pamajikan salah ka urang. Naon hesena minta hampurana ka Allah.
Tatangga aya dosa ka urang, pen tahampuran ku urang ka Allah. Dulur aya dosa ka urang, pen tahampuran ku urang ka Allah mau pi. Anu heuseuna. Jadi genah meureunna. Bal genah lega hati teh begitu. Masa rupak di dunia teh mah. Ya Allah. Tuh. Fa inna man arafa rabbahu istasgoro fi janbi karamihi dan bahu. Mangka saestuna jelema anu wauh ka Allah, makrifat ka pangeran, wauh ka pangeranna, istasgoro fi janbi karamihi dan bahu. Pasti nganggap leutik kana dosana dibandingkeun jeung bageurna Allah. Tadi teh ya, bujeng-bujeng dosa anu sagede budah lauta. Ya, kan sok diukunya sok dicontohkeun ku para ulama mah, dosana sagede budah lautan tuh, ku gede-gede dosa. Lamun teh mah aya nu leuwih sakitu leuwih tina gedena, tina lobana non budah lautan. Dosana sagede bumi, langit bumi katut eusina pinuh ku dosa dibandingkeun jeung pangampuran Allah eueuhna naonan. Ya, eta istasgoro. Eueuhna naonan. Leutik dibandingkeun jeung bageurna Allah mah. Dibandingkeun jeung rahmatna Allah mah. Kanyahna Allah dibandingkeun jeung maghfirahna Allah eueuhna naonan. Kalem. Ngan asal naon? Istighfar. Penta hampura urang ka Allah. Tobat balik urang ka Allah. Ya, balik urang ka Allah. Ya sanes hartosna tadi awas. Sanes hartosna urang kudu terus migawe dosa. Sanes hartosna urang kudu sangeunahna hirup sanes. Ya. Tapi urang kudu buru-buru istighfar minta hampura balik ka Allah. Ya Allah. Tong didramatisirnya, tong didramatisir. Dosa urang tong didramatisir, dosa batur ge tong didramatisir. Awas ya, sok penyakit urang kadang-kadang gitu. Ya. Hiperbolis membesar-besarkan. Kusabenerna teh teu wauh ka Allah. Goplah eta teh. Jelema nu suka gede-gedekeun masalah, termasuk ngagede-gedekeun dosa batur, eta teh jalma anu goplah. Termasuk Israel digede-gedekeun ting, ulah. Awasnya. Ya, tapi orang kudu simpati ka Israel, ka Palestina kudu. Kudu pro Palestina, orang kudu anti Israel. Ngentong berlebihan. Berlebihan. Menyikapi kamunkaran di urang, tatang orang bertong berlebihan. Sok pentah hampuran we ku urang ka Allah mendingan kitulah. Ya, itu lebih hebat efekna ya daripada orang naon gerakan nahi munkar dibarengan ku nafsu. Awas lamun teh orang nyieun gerakan nahi munkar ya, mangrahmat ke Cimarelnya. Awas, tong dipake tong make nafsu. Mata ku dibarengan kudu jeung dikir nahi munkarna. Gerakan nahi munkar dibarengan jeung dikir, minta pengampura Allah, minta rahmatna Allah, pasrahkeun ka Allah, balikeun ka Allah. Itu. Mudah-mudahan urang kabudak ya. Kabudak krasting pan lain karkah. Budak teh nurut pan. Ketika orang ngawurukan budak ya, mempatahan budak keras. Justru budak teh lain karkah nurut. Ya, lain karkah nurut. Tak iya. Ngararapkeun kudu naon layar kandungan naon layar alisan layar landung kanunang layar alisan leuleus jejer liat tali eta dasarna kudu naon kudu makrifat ka Allah moal bisa layar alisan landung kandungan leuleus jejer liat tali lamun teu katingali afalna Allah. Tapi perlu nadikir teh. Kamu katingali af'alna Allah pada melan Allah pasti bakal bisa urang layar kandungan layar aisan landung kandungan leuleus jejer liat tali.
Allah Rabbi Karim ya. Tapi periogina dikir teh gitu, periogina dikir ya. Jadi ketika dikaallahkeun mah nanaonna lah kabeh ge. Naonan dikaallahkeun mah. Nah, dosa wae naonan komo hutang mah Cep. Gitu. Dosa anu minuhan langit bumi katut eusina naonan ketika diutenkeun ka Allah mah komo hutang anu teu piranya angkana syukur sakit. Naonan pisan eta mah. Gitu. Karena syukur 5 sigi 6 sigi 7 siginya. Teu minuhan nol lagi teu minuhan lagi bumi teu eusina teu mah eta. Allah Rabbi Karim. Anitina teras dikirnya. Singkat tinggal Allah. Nah, ku basiroh urang awasnya. Ku panon hati orang singkat tinggal Allah. Nah, singkat tinggal af'al pada melan Allah. Nah, singkat tinggal masyiah skenario Allah na singkat tinggal. Ketika katinggal ke urang af'al Allah na pada melan Allah, skenario na Allah, anu dina af'al Allah skenario Allah eta aya rahmatna Allah. Pasti setiap pada melan Allah, setiap rencana na Allah disarengan sareng rahmatna Allah. Pasti eta awas. Ya. Setiap padamelan Allah, setiap rencanaan Allah, skenario Allah, pasti dibarengan sareng rahmatna Allah, sareng nyaahna Allah, pasti. Awas. Iya, pasti disarengan ku rahmatna Allah. Nah, tanamun katingali ke urang moal putus asa. Moal suudo. Ya. Tanamun katingali eta na. Taya priogi dikir teh, Ya. Terus urang dikir sehingga terbuka basirah urang panon hati urang sehingga katingali pada melan Allahna skenario Allahna sehingga katingali dina pada melan Allah skenario na Allah teh pasti disarengan sareng rahmatna Allah, pasti disarengan sareng rahmatna Allah. Wallahu a'lam bishawab.